Dia teh mata kanggang ngaganggu karena kata teman mana abah itu ngaganggu nyok tidak naon kedatangan kumane anu kasebut sobat bapok pek prak gede terus gede kumaha maksud sila inti nyok nuhun atuh abah kieu salajengna teh saparantosna mundut dihapunten tina sabeuleung kalapatan sim kuring sejang haturkeun rebu-rebu nuhun laksa ketika bingahan margina tos gasih ditampi enggak dipariksa tina perkawis pawaksadan saperkawis sim kuring teh saja silaturahmi bakat tu hoyong tepang dari sareng sobat lami atuh kaduana perkawis sim kuring teh ngahaja ngadeuhkeun ka abah rehna aya kapentingan onya kapentingan anu kalintang penting me nanging penting soteh cek deui kuring da kanggo abah mah moal teuing sim kuring teu wantu neguh tak kitu maksud abah